Pang cukur mah pang bagja-bagjana, pang gagah-gagahna. Kahayang mah euy si awewe teh. Di jero teh nya jaba duaan bayang. Aya nu ngangtung tapi lain curug naon euy. Apa-apain tapi puas, merasa puas. Tanya cukur dengan kagaji sapoe 250.000, sapoe 2,5 pola di SD di PKSDM nyesel sekolah. Nah, di kurang-kurang mah jadi alhamdulillah menelpon owner atau bager anu pengertian gitu nya ka urang-urang. Nah, ya urang rek nanya deui nya. Anu paling lucu pernah pengalaman jadi tukang cukur. Antara sirah budak jeung eta teh hampir sarua, teh bingung. Subrek HMTV channel. TV channel Bobodoran Pasar. Bobodoran Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau nanya-nanya, tadi kan udah nanya sedihnya. Ya. Sekarang mau nanya senangnya. Oh, Tapi belum kenalan. namanya siapa? Akang Denden. Akang Denden. Abdi Sami juga. atuh. Saha ngaran? Dende. Tuh. Lainnya orang ngebodor deh. Saya mau nanya kesenangannya tukang cukur, sama jadi tukang cukur. Hitangnya dari masalah senang bersama, udah lumrahnya di pembagian kerjaan orang udah percaya lah. Cuman yang mah di bidang cukur, senangnya di tukang cukur itu nomor satu kerja bebas. Dalam artian kieunya bebas teh lain berarti bebas Tadi radio aja. dalam artian kieunya bebas na jadi tukang cukur teh hiji lamun dibandingkeun nya gawean lain teh kudu make ijazah. Gampang lah gitu. Gampang. Tukang cukur nganalkeun hiji naon skill Iya. jeung attitude berbicara. Itu. Hal anu kitu teu kudu sakola. Oh iya Teu bener. kudu ngahakan bangun sakola. Bener. Mantap jujur Kang urang mah sakola di SD di PKSDM nyesel we sakola. Da kula rasaan mah cicing di imah ditah maca kula teh bisa nya. Iya. Bener. Bener. Sakola ijazah STM kapake teu ayeuna tinu otomotif bayangkeun. Sok bayangkeun euy kumaha Bang barayangkeun gitu. sakola otomotif sapopoe nyobeng mesin mobil, Hmm. oli, bensin, gawenya kalau gunting sok nyambung teh nya kalau sirah batur Iya. ngan senangna eta hiji eta dalam artian bebasnya teu kudu make ijazah. Kaduana asup non jam kerja emang dari seorang owner itu ditetapkan masuk jam 9 tutup jam 9. Rata-rata kan 12 jam lah kerjanya cuma cukur. Tapi itu kembali ke paner-paner urang digawe gitu. Dalam artian kieu urang kan di luarnya Bala di urang si Panji nu ngamera si Panji kan. Terus sahabat tadi nu tiluan itu kan kompromi poe Senin sok buka tieulah saha. Misalkan ieu nu penting mah jam 8 buka. Oh, lu penting ya. Penting mah ikuti aturan owner gitu. Jadi tong ngabangkang tong sengenana kan daya aturanana. Saling percaya. Da anggar kerja sama tim. Iya benar. Eta nomor 1 mah. Nomor 2 nomor 1 mah tadi. Nomor 1 mah teu kudu make ijazah, kudu sakola bisa skill. Penghasilan. Ini nomor 2. Ada nomor 2. Nomor 3 ibarat kan anjing aja. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 2 mah geus. Nomor 3 berarti. Nomor Nomor 3. Ayo. 2 eta 3 mah kieu atuh kieu 3. Aing mah nya teu sakola. Kieu 3. Berarti sekolah teh penting tuh Kang. Alah oke euy. Ketang jadi penting lah sekolah itu namanya. Penting nomor 1. Nomor hiji pendidikan memang nomor hiji, cuma lamun di bidang nyukur emang tidak perlu Ya, menggunakan ijazah pribadinya pengalaman Pribadi sendiri. pribadi sendiri Kalau guys pribadinya nih. pribadi. Tapi itu kan tergantung ownernya, ada kan yang mesti pakai kakak Ya. apa ijazah sekolah kan Rekening listrik. kan listrik BPKB anjing. Oh kan BPKB surat cerai surat kawin kudu aya tuh BPKB. Kudu komplit Kudu komplit. Kan urang mah ada boga motor, teu boga BPKB mantap yang ada teu make ijazah. Saya senang nanya. Nah, terus Terus saya di nokopat berarti ya. kaopat cicing hujan panas cicing duit nyamperkeun bener. Oh iya benar. Hati mati bumi. Benar. Pada niat naon? Dicukur. Abi nyamper teu. Itu. Abi nu nyamper. Abi makan tadi kan kieu urut, potong tuh. Benar. Eta upah. Nu kalimana emangnya kembali dari ke ownernya masalah pembagian uang dalam artian gaji gitu ya. Ada ayalah gitu. Misalkan persentase 50-50.
geus jeung gaji. Nah, di kurang-kurang mah jadi alhamdulillah menelpon owner atau bager anu pengertian gitu nya ka urang-urang. Lain dia ya orang namun di Lain asli di dalam hati. Aduh. Pokoknya owner pang bageurna gitu. Ya, benar Bang Bagera cenah ya do. Paling mengerti gitu lah karyawan teh. Segala hal ngerti lah gitu kan. Alhamdulillah menang digaji. Nah, di dieu mah gitu. Tapi kalah sama PNS. Nah, Emang lamun katanya lamun lah orang orang bang PNS. kalau mau di lamunan banyak emang seorang tukang cukur teh di segi uang eleh lah PNS gajinya sabaraha Juta setengah lah. itu setengahnya karyawan pabrik ditambah lamur nyampe kan 5 Ya, kan itu orang cukup. kurang mah sedih karena orang Sedih tukang dong, cukur heuh gitu di rumah Sahrina tukang cukur yang kagaji sapoe 250.000 sapoe 2,5 Kali sebulan. ulah dikali leuwasna sakit. Pokoknya mah tukang cukur mah urang mah pribadi nih. Digaji 5 juta retanya. Karyawan bank mah 3 juta, pabrik opat itu 5 juta. Duitnya digaji teh sabulan. Teh urang mah sapoe 250.000. Tinggal kali ya. Ulah pokoknya terus Ikan rewas itu masih rewas. Itu penting kan bisa bersyukur lah. Tapi ya abi pada naras ya. Kan dia teh menerima tukang cukur teh atau pamagat istri gitu. Tapi pernah eta aya istri perawan gitu. Aya di cukur pernah ayahnya pakai geul lah. Kerdiuknya di dieu kan ngopi, isu pamari. Motor ninja ge halang gerung. Konsumennya urang buka kahiji ieu keur marandi. Urang ada di helm ya. Ada teka-teka di helm. Nya ting ada ting sireum ting jelema di helm kan. Tadinya mah asup emang silakan masuk. Dibuka helm teh anjing. Nyawa BCL. Nyawa teh BCL. Apalah tuh. Eta udah dijadi. Dibuka helm teh buk sakit. Mulus anjing ieu. Jika dalam bener ciduh kadeuna asli bodas. Pakaian malah lumayan kada seksi gitu, cuman itu seksi tapi seksi tapi itu seksi. Tinggu malah maksudnya bukan sama gitu we. Lah ieu mah awewe, urang teh nanya, "Teh beri potong?" Nya aduh ieu mah geus cowok, nya kemudian teh maksa. Oh kekeh gitu hayang. Udah urang teh nya, urang jebak jempe tapi nya anu hate teh kieu. Lamun aing ieu ciga di sinetron nya. Tahayang mah euy si awewe teh di jero teh nya jaba duaan bayang. Duaan orang teh jadi pikiran teh tadi nolak teh jadi aya ngeres. Tadi ge lalaki geuningan ditutupnya tantona teh. Kabayang nu di kamar jero euy. Nah, diuk nya langsung geus pertama mah diuk sawewe teh. Cukuran punukna sok kamu cukur makan ngalip. Urang ngomong punuk dirinya biar gitu. Begitu awewe mah kok. Tah, dia rada kencai urang teh langsung cai ka dieu pas ngomong teh. Simutan kurang nya. Gitu ya. Cenah di bawahnya doang dari omet naon teh. Non omet. Naon sih? Nu kitu lah pokona mah. Modal Di Mandarin. lain Mandarin mah jeung dari. Kamu sakieu ieu we. Ada orang teh geus pikiran geus jauh. Yang aditu ka dieu kalau nonton pupuk gitu. Kernya kalau mesin kieu. Cak aing teh asa aya nu nangtung tapi lain curug gitu aing teh naon ieu nya mikiran Kan udah mikir aja. Kita asa aya nu nangtung tapi lain curug naon euy. Eta pernah eta bener. Pernah eta nomor itu. Konyol mah jadi maksakeun tapi alhamdulillah sukses. Alhamdulillah eta berarti eta nu dicukurna si istrina senang berarti. Senang alhamdulillah. Puas lah. Jadi Puas. meskipun tidak diapa-apain tapi puas merasa puas. Eta kelebihan tukang cukur. Kelebihannya itu ya. Kesenangan jadi berbagai macam orang teh kan orang bisa kenal Iya, gitu kan iya, iya. saling sapa. Ya abi kan namanya kenal kan. Alhamdulillah. Langsung kan ya. Langsung. Jimata tukang cukur naon? Tah jimata. Curug seukeut Tah, nunduk. anu ieu mah sih anu hayang kapake nyukur. Ieu mah pribadi abi Ya, pengalaman pribadinya, jadi pribadi mah ngomongkan lainnya. pribadi abi. Abi saking hayang kapake nyukur yang gua langganan nyukur hiji Hiji. ngelokan bawa hayam asli ya hayam jago karena dipoyankan gitu karena bu tak cukup teh Oh, keur belajar teh gitu. jadi ngarang ieu deus kan pelemasan jari
Ya mah ada lain dia nya. Iya, iya. Jadi kan sama ada Iya. binatang kan hayang. Iya. Itu ya terus tah. Leus kita alhamdulillah. Teu teu galan kanan. Nah, eta. Iya ya. Terus ada istri. Nah, Nah, tapi iya. atos. Ada istri mah. Tapi eta ya, tukang cukur atas sensasi itu semua siapa. Sah. Kita mungkin di luar. Kayak gampang kan kamu mungkin di dalam kalau masalah sama itu jadi kesenangan mah banyak lah di bidang pekerjaan non oge-nya pasti aya kesenangan. Tiro. Kesenangan lain naon kita. Dalam artian kayaknya lain sombong. Ya. Tukang cukur mah pang bagja-bagjana, pang gagah-gagahna. Lain sombong, lain Ya, kurang ya. wah asa Pemaaf pemaaf gitu, ya. lain. Kieu we contohnya. Punten deui mah. Seorang presiden, jabatan presiden oge Ya. ka tukang cukur mereka menurut semua. Sok puntennya ya bade narosnya, alah apa? Ya. Pak, punten nunduk. Ya. Nunduk teu? Nunduk. Tuh. Tukang cukur Dan pada tukang cukurnya itu. pas taka gitu-gitu. Ya. Gila kan dia, gila kan itu. Ke kiri dikit, kiri. Kanan dikit, kanan. Gitu, nunduk. Tukang cukur. Sok kanan naon gedung toko ke abi nunduk mana ada emung. Ya, Naon dah, mana kan? bener. Naon siap, ngomong. Ada itu tukang cukur mah. Nunduk. Tuh, abi tuh abi. Ya bener. Kanan. Bener ya. Udah kumaha. Senang ya jadi tukang cukur. Sangat tukang cukur mantap. Sing nyaraah ka tukang cukur teh. Jadi bisa tambah pede karena mahkota pria itu rambut. Oh iya Nah. betul. Tadi mah teh kasepkeun. Teu sok tanyakeun. Asli. Sok. Oi, Lur, tingali bandingkeun nya sia ieu tadi pas rambutna can dicukur jeung can diwarnaan, ayeuna geus diwarnaan. Tingali ke akhir hasilna nya. Akhirnya ya teh can di Cuci. cucinya Tinggal sekali dicuci. deh berarti nya. Wow. Tinggal hasilnya. Jadi ieu mah buang kunci serelek. Langsung ya. Langsung nah, yang penting mah jam 8 buka, jam 9 tutup. Yang penting disuruh aturan bos kita laksanakan. Ya. Tapi benar orang mahnya lain mengikuti dia nya. Tapi benar di dia mah rasa keabinya untuk nyukurnya disambut dengan baik ya. Wah pokoknya mah caranya halus, badannya, bajunya, Nah, orang segitu. Nah, orang temani sabulan. Orang geus temani sabulan tapi sengit ya. Berarti ini ke tukang cukur di sini benar rapi, bersih. Tapi saya pernah, ayalah tak udah diomongkeun. Pas pernah naon heula ieu teh. pernah dicukur, langsung diselimutan. Anjir, bingung orang teh dek ngomong, kumaha kan jadinya ketupat tuhnya. Bingung kumaha. Eta mamang kacain heula teu ada naon pada pipis aja. Kunaon ini eta angin. Mau. Aduh, ngadapnya dia orang lain ting ngomongkannya iya ya tukang cukur lah memang kenyataannya guys bersih tempatnya, Alhamdulillah nyaman, enak. Alhamdulillah. Tukang cukur apa ini jalan apa nih? Bar bersok cukur dulu Jalan Pasundan nomor berapa? 68. 68. 68 guys, cukur Jalan Pasundan. Insya Allah ini yang melayaninya ramah-ramah sekali. Alhamdulillah. Juga berjalan. Kamu ada raja. Nih, kamu rajanya. Hmm. Namanya ya raja kieu. Nah, ya orang yang nanya dehnya. Wah, sok. Anu paling lucu pernah pengalaman jadi tukang cukur. Hal anu lucu. Hal anu paling lucu Ya. dan hal anu paling digemari ku saya pribadi Ya. pun budak di 2,5 tahun tahanan. Orok gitu Iya, nya 2 orok. tahun tahanan. Oh, sok aya ada orang tuh. Oh, bang, ayo nu nawarkeun ge supaya, hayang orok sekaya nawarkeun. Loba teh hal anu lucuna nyukuran budak 2,5 tahun tahanan. Nah, eta budak yang lucu gitu aya nu lucu. Ieu nya polisina kan nomor hiji pasti eta budak guys winung lah. Nya dilapor cenah ngagoler ka korsi budak, moal kan? Iya. Ya ais, Si aya sih kan gede kieu. budak sakitu masih membutuhkan ASI. Benar, benar. Bener kan? Benar.
Ini saya pikir, nya mang botakeun cenah kan dia jak indungna teh. kan dia polisi ibu-ibunya guys kan ieu mah ieu sirah budak kan Iya. kan teh bulan kieu nya budak Nya. Ya. Sedangkan eta budak ceurik tuh Ikan dicukur teh. aya mimiti mah sok tara sih misalkan kan sok keur sare nya Iya. urang mah aja we dikituan karena budak Nya. budak teh keur sare kan sare teh udah ibrahnya budak teh Pas tengah-tengah lain teh ku mesin kan mesin teh tarik nah teh budak teh ngahaja gitu budak teh budak mana budak yang budak pemacarana otak teh kumaha ya budak Pikiran teh gitu. urang teh kan beli cekar beli ceritaan Iya, urang iya. teh mungkin teh budak teh kan gitu getek we Ngarah naon eta teh? alah ceurik ana budak sedek gitu ceurik Iya. pasti kudu disusuan Oh, nya bener-bener. Nya. eta kalau diterangan teh gitu kocak aduh gua nangis kelaan kumaha atunya bari di ais gitu Iya, teh itu. udah si ibu teh era aku jual kieu makanya kieu terus si ibu teh geus budak teh kumahanya kieu nya si ibu teh budak teh eureun ceurik ka daun tamah tamah we nya aya kadinya ceurik mun mau tidak mau nya si ibu teh awios ku ibu bari disusuan Oh, cek si ibuna teh. urang teh aya dina bibir mah ibu urang ku enak hate mah aya teh yes anjing misi Hokage ketiga berhasil saya tak misi Hokage mah susuan berarti aja pasti betul apa sambil minum air menyelam sambil menyelam minum air begitu ambil bakso di atas Rasana teh. antara sirah budak jeung eta teh dah hampir sarua cuman teh bingung kieu gitu gitu astagfirullah ada orang tehnya puntenan ada era punten bari kieu da masalah teh begitu punten cios aweus dikitu-kitu tah eta hal nu paling lucu Paling lucunya eta nya. jeung kan sok ayahnya salakina ngilu tapi alhamdulillah salakina raridoeun dikeun sampina teh heran aing Udah kan kalau cukup mah kan kudu tunduk. ya benar benar. batur mah Noel awet di toel amak salakina Ya. urang ngomong titit teh pas sok panaan bang cukur eueun tidak Subscribe berat. guys jangan lupa di subscribe subscribe Subrek oh jangan lupa subscribe HMTV channel. TV channel Bobodoran Bobodoran pasar. pasar jangan tongko oke guys follow IG-na cukur dulu baru besok cukur dulu jangan pasuna nomor 68 kurang caption aja Follow gas. tonganya orang buat terbuka IG terbuka YouTube terbuka Facebook terbuka HP atau selain itu tak bincang-bincang kesenangan tuh menyebut banyak lah kisah-kisah Alhamdulillah guys, kita udah bincang-bincang, sangat terima kasih ya ayah. Udah bincang-bincang, boleh kan di tayarin di YouTube ya? ya boleh mudah-mudahan boleh nah itu lah. Saya sangat terima kasih. Ya, ieu mah teh abdi pilih nya hapunten pilih aya kata-kata anu kirang sopan. Apa ada yang terhina gitu nya salah satu pihak ieu mah cuma bencana cuma pengalaman pribadi. Terima kasih. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.